salah sahiji SMP di Kota Bandung aya murid anu kacidah baungna. Ngaranna teh Sony Sonjaya. Si Sony boga babaturan anu namana Opal jeung Jaya, nu teu eleh baungna. Abdi Sony Sonjaya, biasana mah sok disebut Sony. Abdi seueur rerencangan di dieu, sababaraha mojang oge hoyong janten kabogo abdi. Kenalkeun Abi Opal, Abi babaturan si Sony. Pangkeun Abi Jaya, Abi babaturan si Sony. Di sakola si Sony, Opal jeung Jaya kadatangan murid anyar. Tepangkeun Abi Yanti Mahendra. Aranjeun tiasa manggil Abi Yanti. Abi pindahan ti SMP hiji Banjaran. Pindahan di mana? SMP hiji Banjaran. Tepangkeun Abi Ais Komaria. Abi Ais Komaria. Abi teh bogo ka si Sony. Hanjakal pas datang murid anyar, Abi teh teu aya celah deui jang ngadeukeutan si Sony. Masa si Yanti cepat bisa? Abi isi sasakola sareuneun ka Abi. Ayeuna urang diajar ngeunaan drama sok mangga ngadamel 4 kelompok kelasna genep urang. Ayo lah, ini kan. Ayo rasa kelompok. Ayo. Juga tuh sadinya. Ayo lah, jikeun. Ayo tuh. Ayo, pas ke depan kan? Pas. Ayo, Raymond. Yuk. Ayo. Iya, drama dari kumaha. Memang apa ya? Pas. Bebas. Ayo. Ngomong sanes kumahanya teh mana? Pas. Kami juga rumah. Gila. Ayo. Mana sih? Gila. Ayo. Pipi patuh. Iya, Dip. Gua. Apa tinggalin kan? Tapi ke partainya. Sih kalau nggak partir, mati dia matanya. Makanya, udah dijiwain. Wah. Lu sih, tapi tanyakin lah bagian kamu lain. Is, apa tuh tadi? Naon? Si Yanti jeung si Sony calikna, siapa deketan eta mah? Akhirnya aku ya tuh. Akhirnya aku sih aja. Si Sony nage cing ngebogoheun, anu mah kada ngebogoh asli. Palingan we bieu si Sony jika nempokeun wae si Yanti Wah, asli. Nang dia asa kamari-kamari. Oh, kamarinya. Kamari. Yang geus we arang balik ke kelas. ayolah, Deuk mah. ayolah. Karunya, Naon? Belas istirahat di sada, Yanti jeung Eis indit ka kantin babarengan. Pas di kantin, teka haja Yanti nabrak si Ici, nepi ka nginuman si Yanti bahe menang ka seragam si Ici. Ya, gue apa aja, asli mah. Mana? Terusnya kami. gimana aku kulernya? Kalau itu tuh kamu bajunya kami super kan? Lo dateng Ci, kan siang jauh enak aja. Main bola.
Bantu ini sebudakannya terus dicuci, kunaon. Sebudakannya mengabayakan saya ke baju suci, final tapi asli ada ini. Manian pisan udah ngerti dari itu nama. Ini ngabayakan. Kamu lah pelajaran apa? Cing tanya temen. Udah pelajaran ayeuna. Anjir ke mana? Pabalnya. Ya, Emang tuh sih dihukum. langsung kulis keliru kurang lah. Budak anyar teh pitenggelan pisan. Kayak masuk ikut campur. Emang tuh sih dihukum. Teh da mah mana babe urang. Semaringkeun we, babe mana jeung babe aing. Iya. Ini kunaon sih si Jaya si Opal teh di mana bang? Cari deh, asal apa ieu teh? Konon Yanti. Ningali ke baturan anjir. Si Opal dan si Jaya mahabal, ya pelajaran matematika kumpul. Susul gak metong mahabal. Kenapa tuh orang Cisolila? Ya. Emang kunaon? Mana itu biasa. Gara-gara si antinya, mana? Oke. Terus kunaon? Nah, ketemu apa? Albaik. Area pelajaran yang kita. Aku naon? Kaisukan poena di sekolah Sony jeung babaturanna keur ngarobrol. Sebenarnya itu ada sekasian. Sebenarnya kayak si anti mah terang lagu karena Lain nggak suka sih Yanti. Bang namanya itu sih ya. Fans awal mana kalau Makanya jeung sieun aing mah resep mah si Yanti. siap cek. Ayo dong, sebenarnya balik kumaha, naon teh mana, kamari telepon, kakak ke kantin, ditanya dijawab na bebas. Kemarin pas mana gue kantin, aing ngomong ke dia jeung si Yanti. Iya. Kumaha mau kieu, alus teh? halus. Saya, itu kan terus. Mana? Bisa euy. Mana? Nanti, kurang asa teh paragu kitu. Asal ngomongan, nanti bener. Konon Yanti. Ayo, guys. Lah nanti ketihan nanti. Nanti. Ayo. Ayo kau guys. Kau guys. Ayo diantar. Alaus. Ayo tuh. Tungguan dulu ya. Oh gitu geningan si Yanti teh. Pantesan bener geningan nu diomongkeun ku si Ici. Kan cek ABG bener pas di kantin ku beda omongkeun bener kan? Bener geningan, sebenarnya teh anu teh bade harus pertemanan anu jeung si Yanti ngumpul. Malah Berarti Yanti lihat kan. sok gede. Kenapa tuh yang sangat Ya. Nanti siapa yang perlu sekolah dulu? Nanti kita Nah bisa. terus Sama yang bola. Tapi aku kan nanggap soalnya itu bebaturan ada ngumpul. nanti soalnya bukan cuma bersama. Anggurannya Kaisukan poena di sekolah Yanti KPM tiba-tiba Sapa kejadian eta si Yanti ngarasa awakna sok teu ngareunah nepi ka indungna ngundang ustad ka imahna. Ustad miwarang Yanti jeung indungna ka masjid jang dibersihan. udah Ustaz kita artinya orang kali dan upanya we tapi dicari dokter teh seorang dokter kayak penyawetan kumaha ieu teh Ustaz sarayun Saca-cananya kejadian apa? saya kejadian naon anu sekolah biasa Neng ngarasa teh di sekolah ya nu keresepeun kan. asa
teu aya. Tapi pas abi pindahan sekolah, itu abi awal lulus ka kelas teh, abi ngerasa aya nu keukeuh ka abi teh. Nah, kami teh ici. Tiga nama lain eta. Neng mah benang guna-guna. Kusaha? Abi teu tiasa ngaetakeun namana. Ku abi bantuan we sakedi. Engkul. Kejadian sebenarnya. Pak, enak sini. Curhat tadi teh di sekolah abi ditelepon. Duka atuh. Kebetulan meren. Apa orang kene? Ulah atuh. Pakai di bulan. Karunya nanti satu ke kamar lanya. Aya naon neng ka dieu teh neng? Jadi kenapa turun mbak? Turung naon neng? Tadi itu bogo kayak laki, tapi laki itu bogo lain. Terus tujuan neng ka dieu teh naon? Jadi hayong apa belum kering atau naon ya? Nyelakakeun kitu. Iya mbak. Ulah sok gampang percaya ka batur, kusabab jelema nu ku urang percaya bisa wae nyelakakeun urang.